mun lempang teh euy eta bujur teh mun lempang jiga agar wah uing ge kabita kabita narencang sangun mas ya ngedomba masih timat gitu bodas kulitna mah bodas nya ayeuna abahnya macul kuat digawe kuat banyak kikituan teu kuat abah capek lempang sakit juga gimana nya si Adod aduh abang geus kolot lempang sakit maneh haheho lain teu hayang kawin deui teh aduh komomen kawin deui uing mun ukur dipelong ditungkup terus moal kuat uing mah moal kitu baru kanan teh capek kikituan capek palingnya ditungkup dipelong terus uing mah mending hidup sorangan lah suka naik jelema kita di dia itu aya naon itu budak ngarorojok naon itu kesamperkeun sugang nyahoun tempatna si Adod ya Bayus aya naon Bayus nanyakeun si Adod di mana? Oh, pali ditu. Oh, ada bejana di leuweung dieu, di dieu cenah. Pali ditu nuju macul, Abah. Si Adod banyak teu wau si Adod batur salemur teh cenah. Muhun pali ditu, Abah. Tuh di ditu nuju macul. Nu ditanyakeun ku Abah teh si Adod, lain buah-buah. Awaran buah naon dah. Muhun, Abah. Budak ngorayeun beteng hadenge kolot kudu gogorowokan wae teh. Benernya abang geus kolot ngomong bener gaya dianggap ke salah kudu dimaklum Woi, aduh. Aduh. Kumaha ya, Mah? Aduh. Usila tuh panggil ya. Yuk, kebon, Abah, hujan. Alhamdulillah jam 7. Jam 7. Kata si kan Jam di matanya teh mau naon bah lu kan kan nya kata hujan bener gue mawa oleh-oleh mau ngajak ya uing teh ke sono ka abah teh bawa oleh-oleh salak lain buah lain pengalaman abah di nyian walungan Jatiluhur ke 200 oh nya eta lain teu inget pakai dahar salawe aya kan 7 lawe poiem ge geus dibungkus kanu mobil angger-angger 200 di supir 400 sangu jeung laukna kebon nang
Gus dibungkus Motor sangu saya teh. paling dia kota Nya pasti lapar, Bah. Heeh. pasti mau bertahun. Nah, da urang ge di ditu can dahar can mah haja mau dahareun ka dieu teh. Jadi Hayang dahar bareng. dino ngalemah cici akal itu kade teh. Rangda nya. Eta rangdana boga salaki. Tukang deblok atau tukang geblok. Atuh nya heuh. Geblok berem, aduh payu ya. Oh, salakina teh urut tukang bedog. Dina kareta dagangna istri. Heeh, da teu boga salaki rangdana oge di ditu aya tilu. Urang Tilalung namina teh. Oh. Tilu ora Ke kene. Kabupaten Cikampek. Heeh, eta ge ka Abah oge he. Ka uing nya. Orang kampung di kampung aja. Heeh, ka uing ge Dagang teh ka pangederan pagawean. Aduh. Jadi olo. Ka uing teh nu bogoheun teh eta hiji nu ngorana. Nu ngoran uingna era euy kawin deui dado gitu. Di rampal ba di petingan ngawengi we dia. Heeh. Ya aduh dalangan artos. 5.000 sawengi. Eta teh. Aduh aing mah. Eta istri poho di era ya. Heeh, da uing lain kitu Kata wah. lanjang di pemandian mau sabun. Lain mau si Siwo ya. Balik dagang di jalan kareta aya di ngahadang. Oh, Duit meter peladang dagang. Aduh. uingna 5.000 di bae masuk. eta nu gulisna teh uingna teh omong nama era euy mah nu dua deui mangkop yang Banjet namina. nya dua Kamu deui. diurang nama artis. Gelis lain teh ieu ya tinggal milih. 5.000 masuk ke di rumah Demi apa? Allah gelis nya. Aduh. Aduh da uingna euy mah nya Dempon tiduanana kudu ya. ku uing nya. Dem. Aduh, nu duana mah alus eta teh. Kok Ayo yang teh didinya rangkep di uing mah mah. kunci ada dukun pamegatna. Da diregel. Rangkep di jeung ua menang 30 tahun Oh, di Mojok. oh. Kudu jaga mandul. Eta teh Ya percaya orang mejen kamu. eta awewe teh can maot mah salakina teh can jadi Nyanak rangdang garpu jeung linggis. Kayak ngagal pacu atuh lupa. ayeuna mah da geus eueuh salakina teh jadi enak teh jadi rangda. Naon deui Anak patik, opat sikit, pasikeun ka dahuan, kop terjang di dia paran pika kebon. Dua, budak nama dua, awe hiji lalaki hiji. Tong meser da aya ngadambaran di pasian. Tah, nu hiji nama. Pernah di nu mobil di supir. Oh, nu hiji nama sakola keneh mah. Ya asal awe kilo mah di Bandung ka urang tuh. Henteu, sakola Perak keneh we. teh. Leutik keneh meureun ukuran rangdana teh mun teh salah mah Kepecandak terjang 50. Priyogi di rumah bawa bedog, bawa ringgi, bawa cek supir. Tah nu gede nama malahan maena geus kawin, panggedena teh heueuh. Ya bae. Gua mah kasar salahna aduh. Ya hitung-hitung Mobil ibadah mogok. urang teh uing mah. Ucak-ucak bae main mesin mobil. Heeh. Uing mah lain ek ngajodokeun, uing mah hitung-hitung ibadah, uing ngamprokeun gitu. Dua budak nama, heeh. Kerengoran tadi di Limbangan kerengoran. Oh, syukur ai daek mah. Yang kayak disampaikan ku Rawuh. yo bujur. Keung bating lawa gaduh putra teh ngulem. Eta mun lempang teh euy, eta bujur teh mun lempang jiga agar. Wow. Uing kabita. Heeh. Kabita. Narencang sangun mah suan ngedomba masih kimat gitu. Bodas kulitna mah. Kang bodas ya. Bukna galing. Dari dia gaduh hajatan. Heeh. Ngulem teh di mana? Tah geuning apa? Ngulem. Heeh, geuningan. Gaduh opat Tuh, apa dekat Gardu imahna? Heeh. Jakarta. Naya warung. Naya Warung. Heeh. Deket. Aduh, hafalan didinya mah euy. Jakarta Sarakola deh ya. Oh, Teteh nama gede geus SMP. Nah, setahun menjadi guru. arunya geus teu boga salaki jadi hayang ngomong mangusahakeun eta da boga budak sakola mah. Heeh, jadi sagala naon manehna mah kana rongso, kana dagang, kuli nyeuseuk karunya mah tak uing datang ka dieu teh jeung abah di abenkeun gitu bah. Heeh. Sugana didinya Ya daek. betana mah gua mah di zaman batur we.
ibadah uing mah. Suka kali orang modern hebat. Aduh pokoknya mah geus tong ningali nanaon deui uing mah niatna rumah tangga nu bener. Nah di tentara aing dilegok wawu di asrama terus bapak pilih ginaon. Dia gaduh putra dua cenah pamegat ngan Piraku teu kuat abah teh pan. ngaluat cumponan cenah bapak kapuk jang kasur. Manya 15 hari. manya ayeuna abahnya macul kuat, digawe kuat banyak kikituan teu kuat abah. Patial oke. Patial oke. Piskolot mah. Aduh. Oh, wae saking labuh ya. Oh. Saking kungeuna seuri uing eta ngadongengkeun Rangga, ampun mah. Wae sering labuh ka balong teh micet pada melabuh deui. Ombeh. Nya eta mah kira wae uing mah kumaha di dinya ai. Cenah isuk page teh heug dianteur Di awak teh kudu teteg. Oh, saminggu deui geus kajeun. Geus bakat kolot melabuh bae labuh. Da. Nya urang geus narima lelang sampe naon bejaan uing ke urang indit jeung uing ka ditu. Darang-dana mah geulis teu boga salakir demi Allah nya aneh. Teu bohong we kami mah. Aduh. Engke kadet teh usum buah ame kiriman buah. Deket, Dikidu sok kebonan deui. deket masih di Majalengka keneh. Kalau buat bae mudah mah. Nya pugu ku uing dianteur ai kitu da uing ge melang heuh. Ai sorangan mah. Nya ibung buahan mah pake kirim na bagi barudak rarepeh dua-dua ewak. Dua budak nama irit. Dan hijin mah geus usaha. Jadi rupa daharen buah mah amanya. Oh, nu leutik kelas 5 SD. Oh. Kelas 5 SD. Merah sawaring kan sanes deui. Ada. Abdi marsihan kapu ka tentara ya dilegok. Wawu di asrama jeung pamajikanna anak ka dieu. Oh, keur majana beuki jajan budak mah. Pamajikan teh. Nu leutik nama. Ai Ade nama usaha. Ai cek uwa keur rayakeun indung. Teh bapak pasihan PT ka asrama anteuran Oh, aya buah aya di itu di Cikarang nu gudena mah. Gede gajina geus ai gede. pagetora mah payen ka bumi hayangeun ka bumi urang. Oh, da ai di dem hese Patihan kagawean mah budak mah teh jadi lompat ka. Oh, ka Karawang ka Cikamurang. Nya gede gajina mah. Gede lumayan. Mate indung geus teh aya 85 umurnya. Oh, gede. Gajina da geus lila di ditu. Kolotnya dapat bapak 82. Oh, nya lumayan kitu mah da. Aing geus manehna mah pangalamanna yo nya anu geus kana gawe teh geus kana dealer kana naon. Pokona mah urang mah tinggal tau nyengcelek. Pasti nyaheun anakna ka abah sok. Da hayangeun rumah tangga itu. Masih kene Ya abah mah kebon. Cek adi beteng percaya karena kakak urusan kebon hasil mah kebae. Urang lama jajar gani 50 tahun umurna majeuna. umur. Heeh. Oh, majeuna pisan lah pokona mah Aya si amal 50. Oh, kebon buah ieu. Ya, Gua kira-kira 70. Gawe nanggung. Nanggung bersampo. Heeh. Mudah-mudahan bepeuyeum ka di pasar. Aduh ay. Hebat ya geus ka Bandung ka Limbangan ka Sumedang. Ngarep-ngarep bapak teh aya umurnya sakit 82. Oh, 8. Lila geuning di Limbangan ya. Gawe nanggung besampo mu ieu. Ka Sumedang engko. Keur Bener. ngorana. Le wing-wing mah. Culik aya. Ngaram. Heeh. Abdi di Bandung mapaikeun ke Bandung ya. Oh. Indung jeung bapak. Nyanak nama. Nyanak pete jengko buah. Nya da Ai aya nama. tamu ti Tasik terimaan. Oh, Sumalodo. Emang Sumalodo mah Balka jang di bumi teh. kudu di kebonan, Sumalodo mah kudu di kebonan heuh.
mun hujan kakarak di sawahan di naonan gitunya. Lamin mah di Bandung 8 tahun 28. Oh ngebon jagong ongkonya. Ber bensin 20 perak duit kencing. Ayeuna 10.000 jadi guys 40 tahun. Sarua wing sorangan wae di imah teh hayang aya batur wing teh sarua. Aduh ngumbarana wa. Di Tasik ke ngadan balong resep China bersih. Ke didinya heula geus boga rumah tangga ke uing gitu. Ya jadi dahuan teh. Mau sarung juga kopi spray ke masjid jungkir. Tapi wae nyantai. Ya iki sarua rumah tangga mah panuing teh nya. Aduh, orang Tasik teh ngahormat ya. Oh, ya pogung ngeuna aya batu sare. Kabarayan Pak Awin. Bulan puasa nu nyadiakeun sahur, nu buka puasa aya batur mah. Di Tasik teh adi galunggung. Ya, ek nyaritakeun masalah ieu we urang mah. Ika galunggung teh. Oh, imahna di ditu jauh imahna mah. Tapi dah kana motor loba motor aya nama bah. Di Tasik teh nang 5 tahun. Ada mah balong. Nya eta mah tinggal milih we engke mah ek nu mana, ek nu hidang santan, ek nu bodas juga lumut kalapa aya. Buah-buahan ada resep Tasik. Kur mujeuh, nah asli moal ngabohong di dia mah. Buah kalapa. Betul. Da ieu teh geus beurang uing mah ya ek ini teh lah. Engke uing kapan panggil deui nya. Tapi di Tasik ante milarian iya wa mah ya teu manggih. Jauh buku di ditu. Jengkol. Manggih jelema di ditu aya di dieu cenah. Bajalan ka jengkol aya. Untung kepanggih pisan. Jengkol, padu aya. Uing ayeuna ek mangkat heula da beurang uing teh. Biasa kukurilingan gitu nya banyak. Aduh hayana we ke panggil deui. Binihna teh peuteuh ya 50 Isukan uing ka dieu langsung. Segede halu. Isukan dah aduh. Da uing geus beurang teh. Alah. Digunakeun teh pepelakan Tasiknya. Insyaallah. Nu penting mah urang silih doakeun sing panjang umur loba rezekina ke panggih deui gitu. Ayo ah. Aduh. Tapi eta ningalikeun salak eueuhan. Oh nya engke. Tasik. Engke urang lamun lain bagianana. ke pokona urang pugukeun ka ditu. Hiji ewang daya 2 rang dana ge teu bogaan salaki nya anu mah teu ngabohong nya. Lain bagianana. Pokona sing sarehat. Leubet benten taneh. Kadi itu tuluy kadi itu uing mah. Engke gampang isukan ka dedei bahnya. Isukan ka dedenya bahnya. Ayo bah. Assalamualaikum.